Yo, jangan lupa di subscribe dulu channel NSP Project Official Heri Mario sekarang, oke? Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring urang Sunda asli. Bade masan ilmu sakedik khususna kanggo pemula anu tacan uninga nyuling suling Sunda, tapi tacana penghilap sore heula nyaeta di channel NSP Project gratis. Pokokna mah kuota namanya mudah-mudahan Gusti Allah teh dibalas langsung kitunya, amin. Oke, sim kuring bade nerangkeun sagedik nyaeta dina titilaras pelog nyata aya Madenda Salendro, Mataraman nyata pelog tinggi seur pisan. Namun abdi dan iya aya tugas kanggo pemula khususna anu cinta tradisi Sunda nyata suling Sunda Jawa Barat, bagi-bagi ilmu weh sagedik-sagedik kurpina tinggal wae dinu penjarian titilaras pelog. Da mi ma ti la ayeuna diwikeun la tinamida, diwikeun dina la tinamida. Nah ayeuna la tinamida. Nah da minat lah anu tacan uninga tutup tilu da mina tutup hiji dina lobang aya genap, lobang iya aya genap, mina tutup dua. Dati dami na sadayana ya da kartos surpina. Nah ayeuna dinu damina tila ieu aya laras pelog nyata lagu pelog seueur pisan. Dinu pelog ieu aya lagu pelog contoh saha lagu weh. Ayeuna laguna Ayun Ambing. Aya ornamen nyenten aya sebatna teh sagedik lah dina ieu mamanis aya leotan, aya pululuk, aya jebetrik seueur pisan dina season ka sabaraha engke insyaallah kudu ditangkeun sambil bagi-bagi ilmu kanggo khususna kanggo pemula. Hapunten kasun anu tos uninga ieu tapi abdi ngawartosan ieu kanggo tacan uninga khususna kanggo pemula. Belajar suling itu gampang, yang penting ada maunya kita dalam hati, maunya kita kahoyong abdi nyelira di dalam nu di jero hate mana geretakna di hati, insyaallah bakal tiasa. Kuncina nyata kita bisa membawakan lagu.
TikTok. Barusan lagunya kan lagu aya bocoran sagedik di nu pelog. Aya bocoran sagedik nyata di nu madena sanes damina tapi ditarik kan rada tarik nyata damini. Nah, tapi kopi di koma heula ieu. Insyaallah sanes waktu surang tepang deui sareng channel Sim Kuring MSP Project sareng ku dina Tilaras nyata dina tutorial suling Sunda anu cinta tradisi Sundana jeung sini wae anu lenap ulah hilap di subscribe dulu, like, bagikan dan komen. Hapunten ngosun hampuran kerda Sim Kuring sakitu anu kapiaturna kurang terasa deui dina channel-channel salanjutna ulah hilap di subscribe, like dan komen, bagikan juga. Oke, hatur nuhun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.